Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Dak aing tadinya nanjang aing kusilak bet nek digebuh laju si les kana aing ngomong putus kumaha carana peh beunang deui nya kumaha teh carana heuh. Ih, eta masih arka jing. Iya, eta mah si Arka jeung orai pucuk. Urang jailan yuk. Ayo, Ayo. Wi orai pucuk keur naon dia? Ieu bocil naganggu bae kana aing. Lain gedah harees. Bu aing keur paruyeng ieu. Emang puyeng kunon dia orai pucuk? Mikiran naon dia orai pucuk kabogo tegablek ge. Dia bocil ngaranan aing bae teu boga kabogo. Hongeus aing mah teu boga kabogo ieu. Karasa dia kuari mah teu boga kabogo. Badog syukur ya tak orai pucuk. Ieu bocil pugu aing sakit ka paruyeng. Naganggu aing bae. Makana bangetna teh ulah kadang bayawak. Pantesan bika gak gaun ka dia. Balik yuk, ayo balik. Balik yuk. Eta si orai pucuk kernaon teh di rumah orang. Ayo orang samperan yuk. Yuk. Dia kernaon di mah aing. Nyahonya dia orai pucuk di mah teteh aing. Jadi kabogo aing datang ho. Aing geus nungguan ke jasa. Aya 3 bulan mah ieu. Di bating dia kan kudu diputuskeun ku aing. Kalau sakabogo aing be dia. Barang kuari mah les beda amat na ka Arka. Iya. Atuh kumaha aing teu judesna kana dia jangan udag-udag aing be dia padahal aing geus diputuskeun dia. Geus dia teteh aing ge geus ogaheun kana dia. Beungeut sia kanu ka pakubulan. Kok gitu sih Neng Gelis? Geus ka itu dia gara balik. Ya kami neka jero. Penting satu indit. Siapa balik. Kami neka jero hees. Nanting. Aing medak nungguan tadinya. Geus mah diusir aing nganjang. Sah aing baik bae lah. Eta si orai pucuk keur naon ku kuluyuran peuting-peuting. Ayo coba orang sampuran yuk. Atuh hayu. Kaget apa yang jaya budak? Adi aku naon ti peuting ku kolebatan bae dong manuk kapinis bae. Wae geus nganjang dia mah kana si les. Dia mah eta ye teu ngarumasa pugu beungeut dong orai pucuk, hayang unjang-anjang sagala. Geus. Kapan geus ditolak geus ulah di deketan bae. Ayo terus ada kamana orai pucuk kuari. Gue nek balik. Ongos kita geura balik lah. Pusing amat aing ngadeu dia. Ku kolebatan bae. Eta si orai pucuk. Nyampuran geus nyaho geus diputuskeun ku si les. Keukeuh bae kudu datang di ka imahna. Oh, jeung si eta. Kumaha jeung teu boga ka izin gitu. Geus Geus pegat diputuskeun ge. Geus pegat uratna meureun eta Oh, mah. doang nama. Aing si urang ka mana kuari ye? Ayo geus ka mana teh urang ngeliling we lah. Karungsing dulu aing. Oh, aing ge. Nya beuteung rieut. Musar ieu mah. Ayo guys, rempang be lah. Ayo, Ka mana los? geus ka ditu bareng lah. Ka Girang. Oh, Dek no, duk nomor manuk bae rumpatan ka Girang. atuh urang kaya imah budak. Atuh aing mah siap bae lah. Atuh geus ayo lah. Yang penting manungkeut. Oh, yuk.
Aing tadi nganjang karena si Les ditolak aing. Kapanggih tadi jeung budak duaan. Ku si Lakbet jeung si Asro. Aing kesarieu aing keur paruyang. Ngajak rusuh meureun jeung aing atawa ngajak naon jeung aing. Siap bae ngadu bacok. Mau panang nyerah aing mah, kayaknya terus.